Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma min muslimin teu aya hiji jalma muslim yusibuhu eta keuna ka muslim naon adza pilara syaukatun tegasna cucuk pama fauqaha pamasa maka perkara fauqaha anu saluhureun ieu syaukah illa hatta angin ngalebur sallahu Gusti Allah taala mahalur Allah bihi kalawan itu ada sayyiatihi kana pirang-pirang kagorenganana ieu si muslim kama tahutu saperti yen muragkeun naon asyajaratu tangkal warokoha kana dauna ieu syajarah rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim ani Ibnu Mas'udin katampi ti Abi Mas'ud. Mamin muslimin teu aya ari hiji jalma Islam yashibu anu huwisan ieu si muslim syaibatan kalawan huwisan fil islami dina Islam illa kataba angin nuliskeun insyaallah Gusti Allah lahu pikeun ieu si muslim biha kalawan syaibah hasanatan kana hiji kaalusan wa hatta sareng ngalebur Allah anhu ti ieu si muslim biha kalawan ieu syaibah khati'atan kana hiji kagorengan kasalahan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud ani Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Ma min mauludin henteu aya ari hiji jalma anu dilahirkeun illa yuladu eta angin dilahirkeun ieu maulud alal fitrati hana tetep dina suci pa abawahu mangka ari indung bapana ieu si maulud yuhawidanihi eta anu ngajadikeun Yahudi ieu abawahu ka maulud au yunasranihi atawa ngajadikeun Nasrani ieu duanana ka maulud au yumajisanihi atawa ngajadikeun Majusi ieu abawani ka maulud kama tuntiju saperti ngajuru keunana naon al bahimatu hewan bahimatan kana hiji hewan deui jam'a anu loba hal tuhissuna nah ngarasaeun kabeh ngarasakeun kabeh anjeun piha dina itu hal tuhisuna nah ngarasakeun kabeh piha dina itu bahimah min jad'a tina ponges irungna rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah atampi ti Abi Hurairah. Ma min muslimin teu aya ari hiji jalma muslim yusibuhu eta keuna ieu muslim ka muslim naon ada pilara marodun tegasna gering pama mangka perkara siwah anu saliyana ieu marod illa hatta angin ngalebur sallallahu Gusti Allah bihi kalawan ieu marod sayyiati kana pirang-pirang kagorenganana ieu si muslim kama tahutu saperti murageunana naon asyajaratu tangkal warokoha kana dauna ieu syajarah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abdillah bin Mas'ud kata binti Abdillah putrana Mas'ud. Ma min muslimin teu aya ari hiji jalma Islam kasa eta makean ieu si musliman ka muslim deui sauban kana pakean illa kana angin bukti ieu si muslim fi hifdillahi taala eta tetep dina pangaraksana Allah taala madama dina salagi langgeng alaihi ka ieu si muslimin huti itu saub naon khirqatun lamakna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi ani bani Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Ma min muslimin teu aya ari hiji jalma muslim yusabu eta dimusibahan naon pi jasadihi dina awakna ieu si muslim illa amaro angin marentah sallallahu taala Gusti Allah taala al hafadhata ka malaikat hafadhah anu tubuh yen kudu nuliskeun aranjeun li ibadi pikeun hamba kami fi kulli yaumin dina tiap-tiap poe walailatin sareng peutingna minal khairi tina kaalusan maka kana perkara kana anu bukti itu si muslim ya'malu eta migawe ieu si muslim madama dina salagi langgeng ieu muslim teh mahbusan eta ditahan pisaki dina tali kami anu agung. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Ma min muslimin teu aya ari hiji jalma Islam yamutu anu maot ieu si muslim yaumal jumuati dina poe Jumat aw lailatul jumuati atawa dina malaman Jumat illa waqahu angin ngaraksa ka itu si muslim sallallahu Gusti Allah fitnatal qabri kana fitnah kubur. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar.
ma min musallin henteu aya ari hiji jalma anu salat illa wa malakun anging eta malaikat an yaminihi ti katuhuna si musallin wa malakun jeung malaikat an yasarihi ti kencana ya si musallin fa in atamaha mangka lamun nyampurnakeun ieu si musallin kana salat aroja mangka hanjat ieu dua malaikat biha mawa salat wa ilam yutimmaha jeung lamun teu nyampurnakeun ieu si musallin kana salat doroba mangka neunggeulkeun ieu dua malaikat biha kana salat wajhahu kana beungeutna ieu si musallin rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Darul Qutni an Umar katampi ti Ibnu Umar ma min musibatin henteu aya ari hiji musibah tusibu anu keuna ieu musibah al muslima ka jalma muslim illa kaffaro angin ngiparatan sallallahu Gusti Allah biha kalawan ieu musibah anhu ti ieu si muslim hatta syaukata sahingga cucuk yusakuha anu kacugak itu si muslim ku itu syaukah rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim an Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah ma nahala henteu maparin saha walidun hiji bapa waladahu ka anakna ieu si walid afdhala kana anu leuwih utama min adabin hasanin tinimang adab anu alus rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakimu Imam Hakim wallahu a'lamu bissawab.